Aduh, capek. Terus di mana kita gumal-gemal gitu? Ngahajan mereka dia. Oh, aya naon, Ce? Iya, abdi teh bade ngajualan baju urut abdi. Pamalis teh, Ce. Tosok jualan baju urut sorangan. Cenah masuk ngaurut ka banda anu sejen. Atuh aku mah deui abdi keur butuh duit pisan. Rek ujam injem eueuh nu mere. Rek nginjem ka bank teu boga tanodekeunana. Atuh gawe we, Ce. Kuli ka batur. Teh heula ge sempat gawe di pabrik tahu. Halakah ngadon de barogohan kudu gawena. Otak bingung ayeuna teh nangan duit ka mana. Daripada bingung mah, mending jadi reseller Evermost we atuh. Bisa umroh gratis deh, Ce. Wah, heueuh nya. Heus teh, Ce. Sok babaturan abdi ge jadi resellerna ada gratis. Geus menang motor deh ayeuna teh. Tinggal daftar make HP, terus jualan weh. Da engke dibere nyaho cara jualanana. Ih, daek atunya. Arek daftar sugar we atuh nya. Buru-buru menang duit. Sok usaha heula we ayeuna mah sing leukeun. Ulah warah hayang ujug-ujug menang duit. Nah butuh duit keur naon gitu. Yang operasi irung.